Assalamualaikum. Sampurasun Baraya Sunda. Lujeng tepang dangu patetep layar dina video tutorial ngagunakeun media Flipgrid pikeun media pangajaran sajak kalayan basajan. Kuring sapara kanca ti kelompok genep ti Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Anu anggotana aya simkuring sorangan Elna Alfitri Ramadiana, teras aya Pahmi Ajis Padilah, teras aya Muhammad Faraz Aulia Akbar, teras aya Mona Triana. Ieu video diajukeun dina mata kuliah Teknologi Digital dalam Pembelajaran Bahasa. Anu diampu ku Profesor Dr. Haji Yayat Sudaryat M. Hum sareng Hari Santosa MPD. Harapan tina dijieuna ieu tutorial teh sangkan bisa dipake ku guru jeung siswa pikeun pangajaran atawa pikeun ngumpulkeun tugas. Wilujeng nyaksani. Cara ngadownloadna nyaeta buka aplikasi Play Store atanapi App Store, teras dina kolom pencarian ketik Flipgrid. Nah, saparantos di-download, buka aplikasi Flipgrid, teras lebetkeun kode nu parantos dipasikeun ku guruna sewang-sewangan. Nah, ieu tampilan grup kelas. Nah, ieu tampilan anggota-anggota grup anu parantos lebet. Icon nu di handap belah katuhu nyaeta pikeun muka profil pribadi. Icon kotak hideung nu di juru belah katuhu nyaeta pikeun nge-scan grup. Nah, ieu mangrupa video-video nu parantos diupload ku para siswa. Icon buleut tengah nyaeta pikeun muka kamera. Terus dinya aya icon efek nyaeta pikeun nambahan media nu dek ditampilkeun dina layar. Upami saderek bade ngupload video, pencet icon option, teras pencet icon upload. Teras saderek pilih video nu baris di-upload ku saderek. Nah, antosan dugi karengse. Nah, ieu contoh videona. Teras saderek tiasa ngatur-ngatur rotasina kitu saluyu jeung kahoyong saderek. Saderek tiasa ngelebetkeun musik kana eta video gumantung kahoyong saderek. Biasa we tina Flipgrid tos disadiakeun musik-musikna. Saparantos beres, klik icon konfir, teras lebetkeun judul luyu jeung video nu baris ku saderek diupload. Antosan dugi ka beres.
Saparantos beres, video bakal otomatis kasimpen dina profil. Hatur nuhun. Hatur nuhun, mugia manfaat.